Nuju master sing panjang umur. Dua-duaan. Alhamdulillahil wahidil ahad. Az-zatus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji kali syukur dilaksanakeun kepada Allah nu Maha Pengasih. Alhamdulillah. Salayan kudrat irodat mantena urang samudayana tiasa bermuajah di maqam anu mulia mugi Allah Subhanahu wa taala. Kita raga peringatan seueur peringatan aja. Ini peringatan Isra Mi'raj. Kaduana peringatan Tarikh Ramadan. Katiuna peringatan Milad Guroba. Di doana di sadaya mudah-mudahan Guroba, komunitas Guroba, mudah-mudahan singgulan barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Sing barokah manfaat ilmu sadaya amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Berbi hormat pangarsa Bapak Kepala Desa. Sangat-sangat dihormat dan mudah-mudahan Allah dimuliakan. Amin. Mudah-mudahan doakeun urang masana sing panjang umur. Sing sami-sami barokah rezeki. Biasa ngemban amanat ke Allah. Oke sami-sami jodohna. Ulahnya ulah. Saya buku ya. Jadi hormat terhilap sadayana panitia peringatan itu madrasah naon tah Baitul Rahmah. Mudah-mudahan irungan dilusuran barokah ku Allah Subhanahu wa taala amin. Lewat peringatan bahasana tina ingat. Aya bahasa peringatan, aya bahasa pangemut-ngemut, aya bahasa pangeling-ngeling. Di urang identik baku aya panginget-inget, pangemut-ngemut, pangeling-ngeling. Ieu geus tuning liungan urang teh keur jalma khusus mudah-mudahan urang kadayana di pasien emut, pasien inget, pasien eling ku Allah amin. Lantaran nu dituntun ku jalma nu eling, dituntun ku jalma nu inget, insyaallah bakal ngalahirkeun manfaat maslahat oge aman ka urang samudaya amin. Ya Rabbal. Ambil contoh. Urang keur cicing di imah. Cicing di imah. Tiba-tiba ya cerowokan bedog. Tukang naon tah? Tukang naon? Tukang bedog. Di urang diitip urang aya jalma mau bedog 10 siki. Anu hiji mah dilugas kita sungkeut ka cida. Pas kabeneran urang teu boga bedog. Bukakeun jendela urang terus keluar. Digeuan urang bedog ka dieu. Eta tukang bedog nyamperkeun bari seserian bunga.
Pertanyaan ti abi naon sababna urang teu sieun ngagorowan tukang bedog anu moal bedog sakitu seuteutna. Jawab. Sabab nyamperkeun jalma coba lamun nyamperkeun jalma edan. Coba misalkan aya jalma kasurupan jalma edan bujeng-bujeng moal bedog, moal peso dapur anu kodol, daek nyamperkeun moal. Makanya perlunya kurang ke Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang dipasian akal ke Allah Subhanahu wa ta'ala, akal sehat ikut nasalutkan kurang ibadah ke Allah Subhanahu, diberi akal sehat dipakai ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala, pakai ngaji. Betapa perlu anjuran protokol kesehatan teh bukan sekedar itu, tapi non suplai masyarakat, berikan suplai mental, suplai spiritual. Suplai mental, motivasi, suplai spiritual, ajak masyarakat. Insya Allah ya pakuluna umara ulama amin. Umaranya ulama amin. Ya alfiah hurudul. Alhamdulillah. Siap ngaji siap. Tapi jam berapa? Jam 1. Baik aing modal. Penting nggak ngaji, lamun ngaji menang ilmu, lamun ngejo menang. Jawab, lamun ngaji menang ilmu, lamun ngejo menang. Lamun ngaji kerenguatan iman, lamun ngejo kerenguatan badan. Mun teu ngaji bakal sasar, mun teu ngejo bakal. Darcan. Karena terseruyun sipoy duit tadege betul tecem menawa duit dek wal daerah guna duit betulan duit awe pegang akibat terboga budang-budung akibat terboga santri buduk akibat terboga nu maot ge butuhan doa ge duit bener. Iya pikiran nih ngandung duit ya bener. Kita ngandung protein dong. Tingali kursi duit susugu sound system ajengan jalma kehet insya tetap penting ngaji. Oke budak kita ngaji tah usahakan budak sing lebih mulia tinimbang urang amin. Ya Allah ya Rabbal hayang budak mulia hayang contoh lamun kolot bisa kulhu budak sing apal ilmu nahu amin. Lamun kolot apal Fatihah budak sing apal Waqiah amin. Lamun kolot apal juz 30 anak sing apal 30 hajun kolot teman ngebet kulhu jeung kuliah betul laras baca bisa Quran besok dibaca Quran dites ku abdi jawab tuliskeun ayatna mun bener sok dibaca Bismillahirrahmanirrahim boleh baca falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyakunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara tuliskeun bapak-bapak sedekah bapak-bapak Bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabin wa tab kuat baca tuliskeun baca Bismillahirrahmanirrahim Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna tuliskeun
Terus pintar hiji deui. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bapak-bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Aku aing. Alhamdulillah. Masa kudak sing baik ngaji. Kolot sing nitah ngaji. Pabudak mah nitah ngaji. Bece kalah nonton TV. Bapak kalah minum kopi. Di baturan kukulu. Penting ngaji. Ada punten. Abdi pakule jalan sekolah, mun bisa mah ulah sekolah tapi 2 kolah. Ada? 2 kolah. Disuruh santri, mudah-mudahan santri sing barokah amin. Jadilah kalian santri yang bisa menjaga nama baik alma mater. Kalian santri yang bisa menjaga nama baik pesantrennya, amin. Ya Allah. Sing langkung manfaat barokah ilmu. Amin. Ya Allah, bisa pesantren itu. Ece, lamun aya datang ka imah ece 2an. Budak-budak parawan aja gelis contoh datang 2an nu hiji mawa BMW Levis Lois sapatu mengkilap nu hiji deui santri buuk jabri kopiah kucel milih mana jawab ya ya santri penting genta atau punten santri mudah-mudahan hidup sing manfaat barokah ilmu amin jadi cerdik kiai amin amin ya rabbal tak dengan ilmu hidup mudah dengan seni hidup indah ku ilmu mah ya Allah ya Rabbi punten abdi teh abdi tepi kaina amplop menang 3,5 alhamdulillah ngada teu bener amplop teu penting mah ikhlas kehe lalu kita laras kata kade nanti kurang sing daek ngaji masa udah urang kabeh bakal mah raja mati orang pintar orang kaya orang miskin pakungu tapi sing banyaknya amin. Amin ya Allah. Bakal maut kabeh ge. Dalam kitab Nasalibat tinggal al-mautu yatiba watatan wa qabrusun bukul amal isbir ila awaliha la mautail labil ajal berikan gening maut datang nate nageredeg kaya tempo borosok di kaya berang peting kaya raja kaya berang peting kaya raja di mana aja gesumping pemenang tempo anaking salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah yasin alillah tawassalna bismillah wa bihamdi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil qulubi wa nawaiha wa afiyati
wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi berkahnya sholawat musibah diangkat amin dikabul segala hajat lahir batin jadi sehat diakui menjadi umat dan mendapat syafaat kelak di hari kiamat bahagia dunia kelak di hari kiamat bahagia dunia walau sejuta kata fitnah turunkan sini tinggal apa selawat pakai seni selawat ya kan seni selawat ayah seni adan ayah adan lagam bayati bisa tuh adan lagam soba bisa adan lagam syika itu wah adan lagam bayati ya Allahu Akbar Allahu Akbar itu bayat ibu saya adan lagam syikah dia adan lagam hijab Allahu Akbar Allahu Akbar adan lagam rosh Allahu Akbar Allahu Akbar adan lagam nihawan Allahu Akbar Allahu Akbar adan lagam masjid dia kumaha cobaan Allahu Akbar tamunak adan bebas lagam cobaan adan ke sumur dikir tangkel hayya ala salat di boros anu orang Islam orang siapa dalam Islam terus sing apa dalam Islam orang Islam aya roba aya hijab aya bayati aya ros aya syika aya ihawan aya jiharkah di sajatan arabal kita ngaji budak seueur kori tadi seueur pada para kori provinsi internasional amin inilah orang punya generasi Quran budak sing jadi generasi Quran sing aya tahfidz Quran ada terus hese neangan bakuy mah neangan hese ngaran tahfidz Quran terus hese neangan hafal juz 30 hese neangan hese yang hafal 10 juz tilawah hese naon sebabna Quran hanya dipajang hungkul buka Quran 5 buka TV hiji loba ningali naon Quran di imah ngajenggreng dibaca tara betul Quran fungsinya 31 ikra untuk dibaca kedua ikhlas untuk dikaji katilu ikmal untuk diamalkan hiji bacaan Qurannya lain pajangan kedua kajian katilu amal maka di Quran dan itu ayeuna barokah Quran cabut ku Allah Subhanahu wa taala musibah turun itu musibah tara di zaman Nabi Nuh aya naon di zaman Ibnu musibah naon gempa sarua mata peringatan Mi'raj naon teh pikeun ngaguar sejarah mun bahasana kunaon kudu ngaguar sejarah padahal yang udah berlalu nu geus manggeus teh lain kitu masalahna perlu dibuat naon sabab supaya orang bakal ingatkan sejarah akan terulang kembali di zaman Nabi Nuh sejarah aya banjir betul sejarah di zaman Khalifah Umar bin Khattab aya naon virus wabah aya di aya bari ka urang sejarah terulang kembali naon wabah koron baheula Umar bin Khattab berila ngan sabulan nya beres ayeuna mah per tahun geus satahun leuwih pokoknya setahun lebih corona kan ada terus lebih setahun corona tinggal tak jalma mungkin ke rumah sakit dan naon simut corona jantung corona
nu batuk, nu bengek, nu modal. Di corona itu non dipolitisasi, diurinkan. Panas, betul gitu. Oh, kayak nama tinggali. Corona, aduh corona, penyakit datang di Cina, nyebar ke Indonesia. Suasia kawin. Kadengan ibut sia. Corona kecil. Punten, musibah paling gede lain corona, musibah paling gede lain balangsa, tapi musibah paling gede lamun senal anjeun dan pernah mincak ke masjid. Gampang ajengan aing mah bawa senal ke masjid aing balik deui kehet. Begitu aya. Mana jalan mana? Mana jalan mana? Iya. Taraja teh waktu lohor karek balik di kantor kesan oge masih ngocor pangarsa paku goledak kalah kah ini paku nyebut kolon panes abis itu demi Allah. Awas musibah Allah subhanahu wa ta'ala corona ya. Tapi naon paling gede adalah musibah di mana-mana ulah teu deui ka masjid. Laras. Ngong adan. Hare-hare we budak pujian di masjid ka kuping suara. Di masjid dikata di horeng pengawal ngajak salat. Ulah sok salat di upami aya mas pribumi atawa upami henteu udur mah matak salagi aja kita ke masjid subuh kita ke masjid masuk tara sok udang tara sok kebluk tara ya lamun salaki ngebluk ulah dibanjur salaki ngebluk ngong adan salatu khairu minan naum kerek uji gampang lamun kerek we salaki pas adan uji tangkep cangkeng nasing bagel kerek dewae pas komat cium tarana celengo kerek dewae tampokkeun bibir rejekana jelina ucapkeun inna lillahi huda da sieun naon betul gak betul? Oh, awas, salaki, lamun salaki, kepluk PS awas, yuk, putar kebejan. Turutan Siti Aisyah. Siti Aisyah baju Rasul, tara jumlah jebris ke udang dan Rasul. Di saat membangun dan Rasul ke Siti Aisyah. Siti Aisyah mah urut salam 3 kali. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dengan penuh nada, sayup mesra. Ujung ke salaki gitu. Acok para. Siti Aisyah mah tos urut salam terasok ngantelkeun damis geulis naon damis pipi geulis Siti Aisyah teras ceuk katerangan digulusurkeun ka dampal sampean Rasul geus ceuk kitu gulusurkeun pipi ka dampal salaki sia dijejak ramehan aja Siti Aisyah ka Rasul can pernah nyebat nami Siti Aisyah ka Rasul nyebat pangkat. Ya Rasulullah, hei kekasih Allah. Ya Habiballah, hei kekasih Allah. Jadi lamun ece boga salaki pangkat na RT, ya. Asok tara. Mas. Ansip. Pemajikan kuwu, ya. Pemajikan RW, ya. Si ayah ada pasalaki aja kemegan jawab ku aja osok nyeusehan atuh carage osok nyeusehan atuh carage osok ieu mah lamun aya duit na sakuna pake keseuhan sok dipulangkeun sok dikokot jawab dikokot we cek katerangan walaupun suami penting keluarga suami penunjang keluarga tapi punten barang salaki can dinikeun majikan eta tetep mutlak milik salaki kudu minta hampura osok minta hampura osok tara
Ati iraha. Oh, mudah-mudahan gimana amin. Ya Bang. Ya abdi bagi itu sakit wae-nya. Tapi atur mudah-mudahan kuat sebenarnya. Amin. Ya Bang. Oh, lebet ke kamar uluk salam. Sampurasun. Kurang tarik. Sampurasun. Ayeuna punten. Nyokap Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.